Dina sabadana musannif ngabahas pembagian kalimah Arab, maka ayeuna musannif bade ngabahas kana pembagian kalimah fi'il. Anu mana pembagian fi'il teh sadayana aya 3. Hiji fi'il madhi, 2 fi'il mudhari, 3 fi'il amar. Naon sababna? Sabab ngitungkeun zaman sadayana aya 3. Aya zaman madhi, aya zaman hal, aya zaman istiqbal. Anu mana zaman madhi mah sok asupna kana fi'il madhi, zaman hal sok asup kana fi'il mudhari, zaman istiqbal sok asup kana fi'il mudhari atawa dihususkeun asup kana fi'il amar. Ngan dina bahasan musannif bade ngabahas mayunkeun kana fi'il mudhari. Ngan kala tadi teu naon sababna make jeung zaman aya 3 sabab numutkeun kana pidawuh Allah lahu ma baina aydina wa ma khalfana wa ma baina dzalik. Ayat 3 zaman teh ma baina aydina disahareupeun istiqbal, wa ma khalfana satukangeun madhi, wa ma baina dzalik zaman hal teh nya. Ngan dina ieu bahasan musannif bade mayunkeun kana ngabahas fi'il mudhari. Naon sababna? Bidauh Syekh Muhammad Al-Khudari ngajelaskeun bahwasana fi'il mudhari mah eta dihukuman ku mu'rab. Sepakat para ulama bahwa mudhari dihukuman ku mu'rab dina asalna. Anapun dihukuman ku naon? Ku mabni eta mah lamun paantel jeung nun jama' muannats atawa paantel jeung nun taukid. Anapun teu kitu mah maka fi'il mudhari dihukuman ku mu'rab. Oke, seterusna dilajeng ngana ngabahas fi'il madhi. Naon sana sababna? Sebab sepakat para ulama kana mabnina fi'il madhi, hukumna teh mabni fi'il madhi mah teh anu mu'rab. Teras di akhiran meh ku ngabahas fi'il amar. Sabab ikhtilaf cenah dina aya fi'il amar. Suruh sapalih kawal aya fi'il amar teh segatna ge aya fi'il amar. Aya suruh sapalih kawal mah fi'il amar mah teu aya cenah da eta mah fi'il amar mah tina fi'il mudhari. Nah, kitu euy. Janten atuh ngitung anu bakal dibahas mah fi'il teh aya 3 madhi, mudhari, amar. Naon ta'rifna fi'il madhi? Ma dalla ala hadatsin madha wa qadha wa qabila lafduhu ta'al fa'ili wa ta'atani fis sakinati. Fi'il anu nuduhkeun kana mana pagawean nu geus kaliwat. Narima cacap kitu tah. Tur narima lapan teh kana tafa'il, tegasna tafa'il teh dhamir mutaharrik marfu. Tumatum tunna tu na darabta darabtuma darabtum darabti darabtuma darabtunna darabtu darabna. Atawa kana ta tanis sakinah tanu sukun mana darabat akromat fatahat. Kadua fi'il mudhari ma dalla ala hadatsin fil hali awil istiqbali wa qabila lafduhu lama jazimat wasin. Fi'il mudhari mah fi'il anu dukeun kana pagawean nu babarengan jeung zaman hal atau istiqbal. Tur lapanna teh narima kana lam amil jawazim atau kana sintan tanfis. Lam yalid wa lam yulad. Tahu sintan tanfis? Saya qulu sufaha. Hadiru fil amar. Fil amar mah nyaeta ma dalla ala talabil fi'li minal a'la lil adna ala wajil isti'ala. Wa qabila lafduhu ta ya al muannatsatil mukhatabati wa nunai tauqidi. Fi'il anu nuduhkeun kana nyuplih pagawean marentah minal a'la lil adna tinu saluhureun kana sana ala wajil isti'la. Perjalanan ku luhur maksudna naon? Mangkata luhur. Wa qabila lafduhu turna 5 lapadna ya al muannatsatil mukhatabah kana ieu muannats dhamir muannas mukhatabah. Idrib datang dia dhamir muannas mukhatabah. Idribi wa nunai tauqid jeung 2 nun tauqid. Idribanna idribunna idribinna ieu sajabana atawa nun tauqid khafifah idriban idribun idribin. Nya pertarasanana naon musannif ari ciri fi'il mudhari bila musannif fi'alun mudhari'un yali lam kayasha. Potongan baitnya ari fi'lun mudhari'un ari fi'il mudhari yali eta sok nyanding fi'il mudhari lam kana lam amil jawazim
Yasham seperti lafaz yasham. Yasham fi'il mudhari. Bisa kajikan lam amil jawazim jadi lam yasham. Sama-sama. Nabit wa kullu fi'lin yasihu dukhulu lamil jazimati fa huwa fi'lun mudhari'un. Wa kullu fi'lin jeung ari sakur fi'il yasihu anu sah dukhulu lamil jazimati asubna lam amil jawazim. Fa huwa mangka eta kullu fi'lin fi'lun mudhari'un eta fi'il mudhari'. Jadi cek musannif mah fi'il mudhari' teh fi'il nu sok kaancikan ku lam amil jawazim. Pidaguna fi'lun mudhari'un yali lam kayasha. Tuh, gitu. Kan? Saur Syekh Nadmul Maqsud mah atanapi saur Syekh Nadmul Jumiyah mah ngaran fi'il mudhari' teh fi'il sok dikawitan ku salah sahiji haraf mudhari'ah anu dikumpulkeun lapanna ti nun hamzah ta iya. Dawuh Syekh Nadmul Maqsud mudhari'an simbi hurufina ti haitsu limasyhuril ma'ani tati mudhari'an simbi hurufina ti haitsu limasyhuril ma'ani tati. Oke, sauratum jumiyah waftatahu mudhari'an biwahidi minal hurufil arba'i sawaidi